Di dia gitu si Oding teh. Bapak aing teh ka aneh ka durian Tasikmalaya. Si Oding. Oh, gitu. Ding. Ngesek naon ka dia cungur. Nah, siapa aing ka dieu teh kalah sosorong mah cungur. Lain ladangan sing bener da inget meuli. Oh, si Aik meuli. Sugan tek naon ka dieu. Sok ek nu mana? Oh, atuh da kudu ngasaan heula Aramis teu. Oh, si aya yang ngasaan heula. Ya heuh atuh. Tenang. Anjir. Bager si eta we. Ye, cungur. Aing sebagai rekan kasia, ku aing dibere ngasaan. Ye, Nama nalabokeunna cungur. tah ye cungur tah sok asaan. Ieu, nyaho atuh. Aduh, aing mah. Ngaranna ge ngasaan atuh, aku dibawa kabeh mah lain ngasaan menta cungur. Habis pisan Geus. motah-motah teuing sia. Sok si Aik meuli nu mana? Nu kos bieu we hiji tah Hamis. Nu gede kan? Siap. Lima kilo 2 on. Ieu teh kadu naon ding? Aduh montong. Nah sia mah sosorong mah wae ket pira aing ngek meuli. Ulah kitu ket bisa anu neungeul batur. Wah, tinggal balik ku aing. So, duitan ya? Tunggu, tunggu. Iya, iya. 5 kilo ya teh. Naon ieu? Aing meta aja. Anjing. Aing meta jatah. Tong hareup teuing eta bu cungur. Buru sia teh. Meni bau bilik. Buru sia teh sia jelema anyar di dia. Urang anyar di dieu. Aing reman anu suka di dia. Buru enggal. Minta jatah naon ieu teh? Jatah keamanan dan ketertiban. Buru, Sabaraha? pakai jeung nanya gocap. Buru. Gitu atuh, ya. Non. Mangga. Enggak. Cing aya preman sagala tuh. Anu kieu patut. Anjing, ieu can dibayar goblok. Anjing. Si Isal goblok. Anjing. Kumaha ieu aing bebejaan ieu kadunungan. Anjing. Ding, Bos, kumaha geus ngalarisan can? acan bos. Nah, ieu geuningan eueuh hiji ding. Ka mana? Ku ucing meureun bos. Piraku atuh sia teh ucing beukeun kadu. Pan ayeuna mah modern bos. 2002 genep. Lah sia mah teu balik ding dagang teh. Geus ulah dipecat ku aing sia mah. Duh. Dipecat bos. Oh, Ing, si Faisal goblok. Mohon atuh bos. heeh jug. Mau ngaongkosan bos. Lah leumpang we. Moal. Moal, Oh. leumpang we atuh nya. Mohon atuh bos. Sok jug nya. Mohon. Anjing, Faisal haram jadah. Karek gawe anjing can sapoe-sapoe acan aing geus dipecat. Anak jadah.